lamun urang nyaritakeun soal dunia inget ka Kangjeng Nabi ngeri lah dunia mah ka'abiri sabil atawa persis kos jelema anu musafir kemudian sumagola kaelulah tahta syajaratin hees cenah handapeun tangkal kayu kemudian sumagoma hudang roha berangkat tanpa dideleudeuy tatangkal kayu teh dunia kos kitu percis kos jelema berangkat kemudian di tengah-tengah jalannya nangiuhan di tangkal kayu geus hudang tina sarena nyana berangkat deui menuju tujuan utama tangkal kayu nu pake ngiuhan geus teu dideleudeuleud deui ta dunya teh kos kitu percis kos ieuh bae engke ditinggalkeun ku urang teu lila hanya mampir istirahat berangkat deui urang ge kuari ti alam arwah mampir ka dunya terus berangkat ke alam barzah ieuh ditinggalkeun moal kebal tak sering-sering sarah urang ka kuburan merenung urang bakal jadi ahli kubur di jero kubur bakal aya batur urang nu ngabaturan ka urang adalah amal-amal urang eueuh dongengna nu ngabaturan ka urang adalah mobil pabrik jeung sajabana hanya nu diselapkeun ke masjid majelis taklim pondok pesantren yatim piatu etala sanajan dunia eta rusak goreng fana tetapi dipakai eta mah